Nyai geulis anakeun, bapa rek mere pepeling ka hidep. Omat pepeujeuh dangkeun ucapan indung. Sabab eta penting keur kahirupan hidup. Turutkeun parentahna, ulah ngajadikeun raheut kana manahna. Cing inget geulis, moal aya hidup mun eueuh indung. Dina paribasa, indung anu ngandung, bapa nu ngayuga. Munjung kudu ka indung, muja kudu ka bapa. Penta doana ku hidup, supaya kahirupan hidup jadi berkah. Hiji waktu, hidup bakal ngajalanan raki-rabi. Poma ulah nempo ka batur, anggur turutan perilaku indung hidup. Sabab indung hidup bakal ngajadi contoh. Tuh tingali ku hidup, tingali kasabaran indung hidup. Tuh tingali laku lampah indung hidup. Tuh tinggal kanyaah indung hidup. Eta kabeh keur piconton hidup. Najan hirupna di bawah sangsara, tapi teu ngarasa nangangsa. Najan di imah sagala teu aya, tapi tetep ngarasa bagja. Da puguh meureun, genah kana manahna. Teu ngajamin geulis, beunghar harta ge, lamun teu beunghar hatena. Bro di juru, bro dipanto, ngalayah di tengah imah. Tapi hate pajurawet, loba karuwet mah tetep moal endah. Dahar sagalaya tetep weh dibere gering mah boro-boro ngeunah nu aya ngan hayang utah. Eta sagala geus kaalaman ku bapa kabeh. Sing horengan saukur hayang nafsu. Geura diajar hidup, manggihan rasa hidup. Ngarah hidup teu kabobodo tenjo pasangaran tinggal. Rasa mah geulis, karena bohong, angin diwir musokna balhong. Lamun urang geus bisa ngaji kana rasa, insya Allah bakal panggih jeung boga rasa. Sabab dina rasa aya saha. Hirup moal ngalantur, lamun geus panggih jeung nutur. Hirup moal ngarasa kumawasa, lamun geus kenal jeung kawasa. Hirup moal kagoda ku batur, lamun geus deukeut jeung nunatur. Malah dijaring, diaping, siang kalayan wengi. Eta nu kaalaman ku bapa jeung indung hidup. Jauh tina pacogregan, papaseaan, nu aya tanyaah, kadeudeung jeung kabungah. Tara mikir nempo batur, da hirup mah geus aya nu ngatur. Sakabeh kahirupan, pait jeung peuheurna, nyanggakeun sadaya-daya anu Maha Kawasa. Mangkana hidup cing bisa nuturkeun pangalaman anu hidup. Penta jeung tanyakeun sangkan bisa kaalaman.